kacarita aya tempat anu penuh ku sajarah munggaran pisan Islam Sumebar di wewengkon Tatarue tanpa Sunda nyadi dieu estuna putra sang raja kian santang terah raja Pajajaran putra mahkota nu medan bumi Sunda sinatria nu pangkuh agemanana sajatina satria pilu komara dan yana nyambuang ka mana-mana Kota Garut nuka telah pangirutan kota Intan kota na pariwisata